Geus waktuna urang nurunkeun ilmu ka barudak. Ya. Mundur. Aduh, anjir aing kana ieu. Udah. Tong oguan. Siap. Duh. Dadana kekeun. Ari maneh? Eta jurusna naonan, Pak Guru? Aduh, Urang mah asan teu pernah ngajarkeun anu kitu da. Maneh sih tah? Naam ka urang-urang mah tong kitu. Geus. Ulah siling salahkeun ayeuna mah. Ayeuna karumpul kabeh na ieu hayu. Tuturkeun. Bro, kadi kabeh. Karumpul na ieu. Sila. Robi, mana dihareup? Duh, belok Pak Guru. Dihareup. Doni di tukang nging Aldi. Urang wah nu dihareup teh urang. Mane pamoana? Geus ulah payal hilal. Geus ayeuna mah. Geus waktuna urang nurunkeun ilmu pamungkas ka maneh. Maneh na ieu geus 40 poe, 40 peuting, 40 menit, 40 jam. Teu dahar, teu minum, teu sare guguru ka urang. 40 jam heula atuh. Maneh nya nyahoan wae guru cicing atuh guru Ya beneran. salah guru salah masalah. Ya. Guru mah can pernah salah. Ulang ngabantah ka guru. Tunduk we tunduk cicing sih mah. Ngomong wae. Maneh moal barokah lamun ngalawan ka guru. Udah salah. Ye, maneh mah murid teh. Cicing. Geus dengekeun weh. Kusabab kitu ayeuna guru bade nurunkeun ilmu pamungkas ka maraneh. Ieu ilmu teh lamun kataekan ku maneh anu jomblo awewe bakal daratang ka maraneh. Alhamdulillah cai. Bisa jomblo ieu. Saya jomblo tuh. Emang kitu wae. Pagawe sia eta mah. Pokoknya mun teu ngobrol sih teh. Jeung karunya satu. Ngekeun dot. Ieu bagian aing. Terus lamun dipake dagangan maneh akan laris. Dagang sia don, dagang petasan don. Takut jangan aing ge. Ngekeun da. Pokokna mah ieu sakti we pisan lamun kataekan tapi Berapa meter ya, Bang? ngan ngalawan wae ka guru teh. Teu meunang edot teh. Yang dikutu. Kayak teh guru urang mana teh. Aing. Geus. Urang lanjut kanu tadi. Pokokna mah ieu ilmu teh sakti pisan. Tapi syaratna oge berat. Pang berat-beratna. Berapa kilo? Don urang gabi gitu don ah. Sia ku aing mal dibere ya ilmu ya. Aing serius ya mah ngaganggu wae. Jedog cicing dengekeun. Hayang bung mana ieu ilmu? Hanya haya kan tuh. Mentakan oge cicing. Siap. Dengekeun. Heeh. Awas lamun sakali deui maneh Berarti 2 kali. ngabantah guru, Berarti 2 kali. maneh menang gelas. Berarti 2 kali. Geus ayeuna mah ieu ayeuna rek dibagikeun. Tapi kadenya syaratna ieu nu paling utama ulah dibuka nepi ka kagurukeun deui. Mun. Robi. Kade sing amanah. Meunang euy. Urang mah jomblo deui. Cing urang takon sih cepet dot. Ih sasada dot. Jadi sia teh. Aing Iya. Geus ayeuna mah ku guru geus diberekeun kabeh tah. Ngan titip sing amanah manehnya. Cek guru ulah dibuka. Geus ayeuna mah marangkat baralik di urang. Gurunya gurunya. Ayo. Ya, Pak Guru. Ayo sing barokah ilmuna. Gangguan atuh euy. Aing sumula wae. Ya, kemana wae karek katempo. Ayo wae deui mah. Lain aing teh aya dengan solusi. Aing geus liar kemana-mana yang usaha dagang gagal, ya mereman gagal kumahnya. Jadi preman tong tanggung dengan guru nu
sakti. Guys, enak makan lagi orang ngopi. Siap tuh. Kang. Kopi, Kang. Ayo nama kieu rek marebong bolongan. Aya budak di urang 3. Tas guguru. Sakti teh budakna. Sakti. Eta budakna sok nongkrong di mana? Apakah imahna? Biasana sok aya nongkrong tak kedengeun sok aya laliwat. Kang, kopi nak. Nuhun Kang, nuhun. Kayaknya mayar nama kayak di eta. Kang. Coba di nungguan budak mah, gua ngopi weh lain nama ya. Ayo siap. Tuh budakna tuh. Sok atuh goroan. Bi, dia lah kedang. Nah. Ya, urang mau goroan itu tadi duaan. Nya anu duaan payana nya lempangnya. Itu orang tilanya kayak jadi kade. Suksesnya. Siap. Assalamualaikum. Ah, Naon, nak? iya. Aku goroan tadi. Ngobrol ke dan weh. Sok cari. Tadi di mana? Tengah. Budaya. Tah, yang nama kieu berhubung aya perlu, sok we ngobrol duaan ya. Kembali ka mah lagi, Di. Bade aya perlu heula sa kedeung. Kopina di nomor nya. Sok mangga. Ke kadede, Gir. Siap. Aya nama kieu we. Akang teh aya perlu. Nuhun. Tah ngadenge informasi cek si Giri mah didinya tas ku guru. Berenang boga kesaktian. Tah hiji teh geus pusing. Usaha gagal ngan ayeuna mah hayang eta jimat, nganek nanya eta jimat teh naon kasaktianana. Oh, muhun kamari teh anu guru puguh tiluan. Ieu teh kasaktianana bade naros heula. Bade kanggo preman apa kanggo naon Wah, nya ieu mah usaha. nek jadi preman we ame babari mung digawe naon gawe mah capek. Nek mentaan we ke batur. Kabeneran iya boga ilmu kadugalan anu moal neurak dikadek ya. Wah, Kebeneran pisan. masalah mahar kumaha Nah, mahar. maharna sanggup henteu. Baraha. Ai mahar mah teh 2 juta. Eta boga duit baraha, kesana transfer kumaha. Aya sih gope mah. Ini teh naon gope heula lah. Heeh. Oh, duit gope dah. Ya aya gope heula. Nah, ya. Take saya sana kirim nomor rekening we nya. Ieu jaga nya kade tah. Tapi ulah loba ngomong ka batur. Nya moal, Era. moal. Ya. Enggeus teh nya. Siap. Heeh. Ayo. Nuhun ya. Ya. Yuk. Bener henteu nya. Duh, aing ngepur bohong we ieu budak. Mun bohong eta duit aing angus meureunna. Ieu bener sakti. Sakti eta entong Lah sieun. bohong ye. Moal bohong. Ana so dicoba di terminal di mana-mana Moal ieu kuat ieu, moal neurak. Oh, syukur atuh. Ah, ya syukuran we lah, bener. Kurang cobaan. Da main lagi nanggu guru cenah ngadenge mah 4 baraha mah 40 poe, 40 baraha mah. Ah, bae nu penting mah sakti lah aing lah. Nah, sabodo teuing jurus naon eta mah teu perlu nu penting aing menang duit aing beunghar we ya. Lumayan gope. Nah, budak iya ya tiluan. Nggak bisa orang sejual, pasti aya 2. Tepat selasa orang udah cokot ku aing paling boga barang sakti bener. Itu 2 adik paling dituturkeun lah. Moal ada. Si Robi namanya duluan itu. Bawa barang sakti. Ya gedeng di, tawang mules euy. Heueuh. Kemana ieu nya euy? Nah, coba kan. Heueuh. Kang tiranya. Heeh, namanya tila. Rungkun itu. Tapi mun dibawa ke ilmuna leungit meureun ieu nya. Ini di mana tuh nya? Tah di dia. Batur tuh nya. Tah aja dia wengis Siksa orang ya. dengan mules anjir. Anjir.
Nah, iya udah teh ya, majak teh sakti ya. Paling. Oh, anjir ieu ka mana euy? Aduh, urang carekan ieu mah euy ku Pak Guru. Kumaha ieu euy? Di, Naon Don? Ka dia. Duh. Geus. enggeus euy. Tadi jimat nu urang tadi leungit euy. Mana nendena di mana tuh? Eta kurang tanggal cawu. Siapa tuh ge? Heeh, anu madog. Amekeun Kumaha tuh Kak? teuing. Geus lah. Kemangke we hadepi lah. Ngaran titipan mah kudu dijaga Don. Heueuh sih. Teu cara maneh mah ngajaga kabogoh maneh. Ih, mana mah kadinya. Eta teh ngajaga kabogoh teh pi maksiateun. Ari ngajaga guru mah pi pahalaeun. Jor lah eta mah urusan maneh. Urus sorangan. Kah. Kumangke we lah eta mah urusanna. Paling dicarekan lah. Geus tunduk kana waktuna ilmu anu ku guru keur baheula diberekeun ka maraneh. Ayeuna ku guru rek dicokot deui. Hayang nyaho maneh amanah henteu? Aya keneh teu anu ku guru diberekeun ka maraneh? Anu ku guru diwasiatan ka maraneh. Coba maneh Robi, aya keneh teu? Nugu guru dijual. Berarti maneh gugur. Mata duitan. Mau sih eta mah. Maneh Doni? Eueuh Pak, anu maok seru. Saruana. Pegotan. Berarti si Robi jeung si Doni geus gugur. Hiji deui sugan weh. Coba maneh aya keneh weuh. Pasti eueuh sih eta. Ih, so tau maneh mah. Ditanya teh, aya weuh maneh? Coba ningali aya teh. Tah, Dibuka teh ku maneh? tuh. Dibuka teh? Nya. Coba ningali. Berarti maneh anu kataikan ilmu urang. Buka ayeuna ku maneh di eusina. Anu tos nonton video ieu. Penghilap, like, komen, dan subscribe. Kalabangsa Channel. Oh, salah kadang belikan di. Jor lah eta mah urusan maneh. Urus sorangan. Kah. Dikemas deh. Aduh. Anjir. Geus Pak, geus lah. Geus ayeuna mah ieu Yo brother. Tong hilap, tong poho. Naon coba? Coba balik ka dieu, balik ka dieu. Teun. Ari ngajaga guru mah pi pahalaeun. Eta teh. Eta. Ilmu anu ku guru geus diberekeun ka maneh sadayana. Oh, ini sadayana. Terus mah jurus naon eta mah teu perlu nu penting aing menang duit aing beunghar we. Lumayan gope. Jeung kajablay. Geus lah. Kemangke we hadepi lah. Ya ada pil aja. Kumaha teh.